Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun si Bopeng biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka paralak we ku pasamsi didongengkeun gemet naker. Najan gurat badagna teu beda we sakumaha nu dicaritakeun ku tukang warung di Cikondang teh. Tapi aya leuwihna nu dicaritakeun ku pasamsi mah nepi ka bubuk leutikna. Malah diwincik ti mimiti kajadianana. Duit kadinya nya kanca, mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Cenah mah kira-kira 3 bulan ka tukang, nyeepon anakna Pasuha leungit teu pupuguh. Bar we diteangan, tapi luput teu kapanggih. Tina ku kituna aya saran ti palamri supaya minta tulung ka Bah Ohim dukun ditungtung lembur belah kaler atuh breng we dilaksanakeun. Sadatangna paralak we palamri teh ngebrehkeun pamaksudanana. Nu satuluyna bul we Bah Ohim teh ngukus. Nah ana gerebeg teh palamri kasurupan gegantawangan ngaku-ngaku Mbah Joglo anu ngageugeuh leuweunggaha nu cenah manggon di guha deket Sirah Cai di mumunggang pasir tungtung lemur belah kulon. Ana heg teh ku Bah Ohim ditanyakeun tina perkara leungitna nyeepon. Anawi mah uninga haok teh Mbah Joglo teh nemalan ku aing cenah dibawa. Malah disemet ieu pangeus lembur leuweunggaha teh kudu nyebakeun budak parawan. Waktuna sabulan sakali dina pananggalan kapareumnakeun. Jabati eta kudu seba tumpeng 3 nyiru. Waktuna 3 peuting sakali. Mun teu dicaosan cenah pangeus lembur leuweunggaha teh bakal dicaremkeun. Kitu tah ujang musibat nu ayeuna karandapan ku urang dieu teh. Pasamsi nutup keteranganana. Nasarakana keur nya Mbah Joglo teh. Laras di dieu teh aya Mbah Joglo. Jar kasih nanyakeun bangun dari anaker. Kapungkur mada teu aya ujang. Ayeuna we jang disaprak nyeepon anakna Pasuha ngiles leungit ti lembur. Walon pasamsi bangun kacida ngarasa sedihna. Teu telebang we nya Pak, henteu kapanak deui teh nyepon teh. Jar kasih teu telepek nanyakeun.
Leres ujang. Dupi duwi ka ayeuna parantos sabaraha kali saya baparawan teh Bapak. Winara nu ti tadi ngan ngahulang wae teh nanyakeun bari teu oleh ngarasa heran. Bangun aya nu dipikiran leuwih jero. Tos 3 kali ujang kaopat nu bade majeng. Walon Pak Samsi bangun nu bingung kacida. Basa dianterkeun ngangodongdang. Winara nanyakeun, sumuhun ujang. Bari dibungkusan aku lawan bodas saperos mayit we. Tumpang deui 3 nyiru nya Pak. Lares ujang. Walon Pak Samsi. Dupi eta carana milih kanggo seba teh kumaha. Nah urang teh hidang nawarkeun pikorbaneun langsung cenah dipilih ku Mbah Joglo. Ki Saca rada ngarenyu. Henteu. Ditangtoskeun saha-sahana teh ku Mbah Ohim dukun lepus. Anu didugikeunana ku Palamri. Tangtos ti dituna mah mangrupi parentah ti Mbah Joglo. Dipercaya we nya ku sadayana urang dieu teh. Sumuhun margi da parantos buktos kapan Nyi Epon wadal munggaran teh. Walon Pak Samsi bari ngabiri-gidig. Kitu. Dupi nu bade disebakeun salajengna saha cenah Pak? Nah parantos ditangtoskeun ku Mbah Ohim eta nepi ti acan. Nyaeta ujang. Ayeuna teh giliran pun anak. Iya adina kidaman. Mangkana engke wengi. Ayeuna kitu budak teh nuju nyegruk we di nggona sareng biangna. Kutan. Bu. Kaya kieu mah tuh kudu buru-buru ngayakeun hojah. Ki Saca bari ngaret ka Winara jeung ka Jarkasih. Nya puguh we Kang. Sanes antepeun atuh ieu mah. Jarkasih katut Winara ngarageman kana pamanggih Ki Saca. Kieu iki gerayeuh Pak. Ki Saca bari malih ka Pak Samsi. Kumaha kitu ujang? Pak Samsi kalah malik nanya. Kieu ieu abdi tiluan teh tos ngagaduhan kayakinan. Yen musibat nu ayeuna nuju karandapan kurang dieu teh. Tiasa janten ieu mah buah pagawean jalmi-jalmi jahat. Tah tina kukituna satiasa-tiasa ayeuna teh bade ditarekahan supados ulah teras-terasan ngagalaksak. Ayeuna mah mangga we lah urang badanten sasarengan kedah kumaha carana. Semet dinya reg Ki Saca eureun. Nu satuluyna nu gunem catur teh diganti ku haharewosan pating kecawis. Teu sakumaha lilana. Katembong Pak Samsi kaluar datang deui bari mawa batur duaan. Nyaeta Parusdi adina Pasuha jeung Mahdi alona Pak Samsi. Dak we baradami deui haharewosan. Teu lila jep jarempe kawas gaangkat tincak. Nepi kareupna poek kaayaan di imah Pak Samsi tetep rehe comrek. Teu beda we ti imah kosong. Bada Isa di luar kadenge recok jelema. Rowok disusul ku sora Palamri ngageroan Pak Samsi. Mana horeng nu rek nganterkeun Nyi Enok pikeun disebakeun ka Mbah Joglo. Harita teh meneran pananggalan kapareumnakeun. Najan poek meredong kawantu marawa obor. Nu kajalanan teh caang mabra teu matak utag atog. Jelas katembong. Nu pangheulana Mbah Ohim ngarendeng jeung Palamri. Tukangeunana meledug nu mawa parukuyan maleber seungit menyan angin-anginan. Matak maruringkak bulu punuk.
tidinya nema kanu nanggung dongdang opatan, diharap duaan, di tukang duaan. Si dongdang ebreh katembong, ngajepat dibungkus kulawan bodas, persis we mayit anu rek dikubur. Tukangan anu naranggung dongdang, dituturkan kunu nanggung tumpeng, ditumpangkan dina tolomong. Pang tukang napisan ngabring anu jajab lalaki wungkul. Ayak meureun kana 20 urang mah. Di antarana nyaeta Pasamsi bapana Nyi Enok. Malah daman mah milu nanggung dongdang. Ari nu disorangna teh ukur jalan we saasup padati. Nu kenca katuheunana rajeg ku tatangkalan, gede leutik, paselang jeung dapuran awi. Katut rungkun-rungkun saliara. Demi anu dijugjugna hiji pasir leutik nu belah dituna dieusi ku kuburan heubeul anu geus teu digunakeun deui. Sroga hiji palataran bangun anu diurus di hade-hade. Di ditu di dieu rajeg awi guluntungan kira satangtung budak. Di luhurna diteundeunan parukuyan anu geus hurung meledug. Mabek bau menyan. Di beh tukangna aya deui awi guluntungan anu ditancapkeun. Tapi ngajajar jeung rada jangkung, paranti neuneun obor. Ari srog nincak palataran, bener we, belah kaler teh aya guha. Lawangna tembong merdong, poek mongkleng, geeuman bangun pikasieunun. Sok dongdang teh diacageun hareupeun lawang guha. Disanghareupan ku Bah Ohim jeung Palamri anu jadi kokolot lembur. Bari jeung marendeko. Tukangeunana hempak anu jarajab. Sarua pada marendeko sarila. Sirahna tarungkul ngeluk. Jempling taya anu batuk-batuk acan. Malah ambekanana oge jiga-jiga nu diparageg sangkan ulah kadenge. Memang kitu parentahna Bah Ohim dukun lepus paraji sakti anu geus dipercaya ku urang dinya. Anu ditepikeun ngaliwatan Palamri nu jadi kokolot lembur leuweunggaha. Kanca dangu sadayana geus kitu kepoh Bah Ohim niupan parukuyan nu ditunda hareupeunana. Haseupna meledug mulek asup ka jero guha. Griem Bah Ohim ngadoa bangun husu naker. Tapi taya nu ngadenge naon anu digerieumkeunana teh. Menang sawatara jongjongan. Nyah manehna cengkat mere isarah kanu naranggung dongdang tadi. Supaya dongdangna diasupkeun ka jero guha. Atur gayang dongdang teh diangkat deui. Langsung ditanggung ka jero guha. Dituturkeun ku nu naranggung tumpeng. Biasana boh nu nanggung dongdang, boh nu nanggung tumpeng. Sok ting torojol deui ka laluar. Sirikna paheula-heula. Nu satuluyna mah bring bae baralik deui. Lantaran upacara seba diri dianggapna geus beres. Tapi hari-hari tak saurang kita anu kaluar. Malah kadenge sora anu ting gedebug. Kawas-kawas aya nu keur galungan di jero guha. Bah Ohim katut nu sejena ngan ukur semet hareugeun we ngarasa heran nu lain nu meuesan. Iwal ti Pasamsi sorangan anu teu ngarasa heran teh. Bari kaayaan hatena ratug tutunggulan. Puguh manehna mah geus nyaho. Moal salah. Kisaca sabaturna nu keur galungan jeung Mbah Joglo di jero guha.
Lantaran ari nu dina dongdang dibungkus ku lawan bodas teh sanyana lain Nyi Enok tapi Winara. Sedengkeun nu nanggung dongdangna nu tayalian ti Ki Saca, Jarkasih, Daman jeung Mahdi alona Pasamsi. Ari nu nanggung tumpangna Parusdi adina Pasuha. Tadi teh basa Parusdi jeung Mahdi daratang dibawa ku Pasamsi. Dek ku Ki Saca sabaturna di badamian. Harusna teh duanana ujug-ujug ngalartieun we. Sarta jeung daraekeun dibawa samiuk sauyunan pikeun yang hareupan nu disebut-sebut Mbah Joglo. Geus kitu mah. Prak bae siasatna dijalankeun. Winara dibungkus ku lawan bodas ngagantian Nyi Enok. Nu pinanggungeunana geus disadiakeun opatan. Sedeng Parusdi kapapancenan nanggung tumpeng. Teu panggih jeung kasulitan naon. Lantaran boh Bahohim, boh Palamri, ukur ngadaraguan di luar. Tarima beres cenah. Ongkoh di saurang ge taya nu barang titen. Yen harita teh aya jalma anyar anu nyamur. Nyaeta Ki Saca, Winara jeung Jarkasih. Kukituna rarancang anu geus disusun teh ngaguluyur taya halangan harungan. Nepi ka arah supna ka jero guha. Salamet taya nu nganyahoankeun. Sedang ari nu disebut-sebut Mbah Joglo teh ya, harita keur andekak we tukangan lawan hideung nu dibeberkeun. Nu dibaturan ku Mbah Badaud jeung Mbah Dirham, urang Pangandaran. Teu salah-salah teuing tulupan Ki Saca, Winara, katut Jarkasih. Lantaran tetela nu disohorkeun Mbah Joglo teh sanyana mah Mbah Bagejid, nu ku sahria disebut-sebut guruna Baryat. Harita teh sanggeus dongdang diecagkeun. Nopatan gancang ting jorelat ka sisi bilik guha, kitu di Parusdi. Saeutik ge ku Mbah Bagejid sabaturna teu katarempoeun. Eukeur mah kaayaan poek meredong ukur remeng-remeng, puguh meunang haja. Mbah Bagejid maneh haripeut naker muru dongdang. Sedengkeun Mbah Badaud jeung Mbah Dirham teu sirikna paboro-boro muru tumpeng. Kakarage Mbah Bagejid ngaragamang, bari giakna mah geus diheulakeun, dumeh rek ngurak pais lauk nu girinyih gaji. Nah atuh, ujug-ujug jekuk we aya nu nyayang kana beungeutna. Aduh, manehna nepi ka Cijengkang nangkarak, bareng jeung ngagurinjalna Winara luncat tina dongdang. Mbah Joglo, montong lalangkarakan. Winara nyakakak bari ngajega. Sedengkeun nu karandapan ku Mbah Daud jeung Mbah Dirham oge teu beda we ti kitu. Borohaget rek ngedawek murak tumpeng. Nah atuh ujug-ujug jekuk we edam pasuku anu nyarayang kana gadona. Dihanca ku Ki Saca jeung Jarkasih. Aduh. Bari ting jarengkang patumpang tindih. Tapi rikat duanana harudang deui. Sarta teu ngalobakeun pamola. Sabrut we Mbah Badaud narajang ka Ki Saca. Sedengkeun Mbah Dirham narajang ka Jarkasih. Ari Mbah Bagejid sanggeusna nyeregedeg deui mah. Seret bae manehna ngalugas bedogna. Bari ngarasa kaget nu lain lumayan. Naha sakali ieu mah bet kieu jadina. Urang di luar Joglo ngarah lega. Winara nyorowok. Bari nyamber rancatan urut nanggung tumpeng. Tuluy dibobat babit ka ditu ka dieu. Mundur tanan, Kang Saca. Begu-begu teh, urang kiringkeun heula kaluar. Winara ngagerok ka Ki Saca. Bari rancatanana terus we dibolang-baling. Da puguh rarupak. Ditagenan mah kalah karipuh. Taya deui jalan, tiluanana ting jorelat ka luhureun guha. Paur ku gerakan rancatan anu lain takis-takiseun. Dah, tinggal ieu dulur-dulur. Ieu dodongesna Mbah Joglo gejual teh. Ki Saca nu harita nuturkeun ngabelesat kaluar. Bari ngagorowok kanu keur masih keneh hempak sila merendeko. Mbah cabul ieu teh dulur-dulur, tukang tipu. Winara pipilueun nyorowok. Bari ngagentak nyampeuk ka Mbah Bagejid. Puguh we. Tumrapna ka Bahohim jeung Palamri
lain deui ngaranjugna. Sarta ujug-ujug cop we dina hatena pasti maranehanana bari cilaka lantaran kedokna Mbah Joglo ayeuna geus kabuka. Maksudna mah harita keneh oge rek kalabur. Tapi oro kaya Pak Samsi jeung Parudi katut Mahdi tiluanana rikat nyarampeuk ka hareupeunana. Ngan bae Bah Ohim jeung Palamri oge teu cicingeun. Marana ngagentak nyebrutkeun peureupna mapagelawan. Tapi oro kaya Pak Rusdi jeung Mahdi anu tadi sakilat nyambal parupuyan anu keur meledug ruhay. Geblok we diseblokkeun ruhak jeung lebuna teh kana beungeut Bah Ohim jeung Palamri. Aduh. Duanan oge teu walakaya lantaran panonna masing-masing kapareumpeunnan. Geus kitu mah teh sebeleke karawak we dicerak terus ditalikung dijieun babanan. Pikeun nu sajena ngan ukur bisa olohok bengong nyang hareupan kajadian nu saperti kieu teh. Lain deui karageteunana. Bah Ohim jeung Palamri duanana humarurung. Panon nyesek ku lebu. Sedeng beungeutna karasa kacida panasna. Tuda sasat ruhak hurung disundutkeun. Mangke ya, kuk uring diterangkeun. Jujutanana. Ceuk Pak Samsi gancang nyarita. Nganu tetela ieu teh. Nu disebut Mbah Joglo teh, itu tuh geuning tuh, babagejid. Pak Samsi bari nunjuk. Memang nyarahon ka Bah Bagejid mah. Puguh batur salemurna. Ngan kanuduaan nyaeta ka Bah Badaud jeung Bah Dirham taya nu waweuheun. Hayo, rek kumaha ayeuna mah? Anika teh Mbah Joglo. Winara kadenge nyorowok. Rancatanana geus teu digunakeun deui, diganti ku siku-siku. Walah. Montong nyangang deuleu. Jadi geuris. Ayeuna oge nyawa sia bas dikirimkeun ka Raraka. Bah Bagejid bari rikat ngaheumatkeun bedogna, rek ngajojo beuheung atuh gilek. Winara ngeserkeun sukuna ditarik ka tukang satengah lengkah. Rada nyela bumi. Beletak. Pigeulam Bah Bagejid dihanca ku siku-siku satarikna. Aduh. Bah Bagejid ngoceak bari kekerepengan. Tetela kuatna teh. Najan jeung kekerepengan oge, sukuna meta dihandap, rek ngajejak puhu pingping. Tapi Binara alias si Bopeng teh teu eleh ringeus. Celat, ngalegot dina gerakan tampel meped. Plos. Dampal suku Bah Bagejid poos. Kilak. Winara alias si Bopeng narik sukencana 15 derajat. Pikeun ngawahan. Belentrang. Bincuran Bah Bagejid ditinggang kusiku-siku. Cedak. Perep nak ngahanca tareham. Waduh. Akhirna Bah Bagejid ngoceak deui bari jejeretean. Puguh bincurangna asa bencar, sedeng gadona karasa asa bengo. Nah, geuning kaos bolon Joglo cabul. Make jeung jejeretean sagala. Winara ngahehe mapanas lawana. Kurang ajar sia. Diwajak sia ku aing. Bah Bagejid alias Mbah Joglo beuki nafsu. Sabuk we bedog dirojokeun rek nobros bulu angan. Korebat. Winara ngagilek deui ka belah kenca. Nu dituluykeun ku gerakan panggal muih. Crok. Jadi ti tukang. Belentrang. Sirah Bah Bagejid ditinggang ku siku-siku. Cekuk. Bobokongna dijejak. Bah Bagejid ngagerung bari sasolontodan ka hareup. Teu beda we ti hayam ku tetelo. Bener sia teh ngajago. Setan sia. Bah Bagejid bari ngahuhuh teh sarta malik nyang hareup deui. Hiu. Bedogna dibulang-baling. Sangkan hese ditakisna ku siku-siku. Tapi tumerapna ka Winara teu eleh gerak. Lep manehna nyumputkeun sirahna dina gerakan kunyuk nyumput. Bari ngarojokeun siku-sikuna kagigir dina gerakan timpug miring. Ngan bae Bah Bagejid kacida awasna. Harita keneh oge gentak manehna mundur. Lol, leungeun Winara nu keur nyekel siku-siku malah gerang. Ebreh taya aling-alingna. Buntung sia kokot teh.
Bahwa gejid haripet naker ngahembatkeun bedogna rek dipake mapas pepeuteyan lawan. Tapi orok kaya winara oge teu cileureun. Rikat leungeunna ditarik deui. Bari ngabarengan ku ngalegotna badana sabelah ka kenca. Serog suku katuhuna asup bareng jeung ngahayatna siku-siku rada nyempong ti belah kenca. Belentrang. Kalah kasirah belah katuhu bah bagejid nu kapiheulaan dihakan ku siku-siku. Jerot deui perep kenca winara nyusul tepus ngahancak puhu ceuli. Daek teu daek. Bah bagejid kudu ngagerung bari badana langsung ngagebut. Lantaran puhu pingpingna sakalian ditejeh ku gerakan sepak kuda beger. Sedengkeun disajan pihak kanca teu kurang-kurang ragotna. Jar kasih patutunggalan jeung Badirham tetela ngabogaan tingkat pangabisa nu lain jore-jore. Najan gerakan Badirham teu beda we ti Gajah Meta. Tapi tetep ku Jar kasih bisa dibendung. Atuh dina malesna rajangna lumayan matak gagala pakanana. Badirham meh-mehan kawalahan. Tapi ngaran-ngaran jago kahot manehna teu bisa diperuhkeun kitu bae. Komo deui ieu ti pangandaranna teh kaitung saehuna nu geus moyan sajajar jeung Bah Daud anu jadi dulur sapaguruan Bah Bagejid. Mohon tong ngalobokeun pamolas ya penjuk daun. Badirham ngahehe mireungeuh lawan luncat ka gigir nyingkahan gempuran perep manehanana. Bari kituna teh rikat Badirham ngagunakeun pasangan serong. Serog maju nyusul tepus ku gempuran pereupna. Jar kasih teu nembal, tapi ngagentak mundur salengkah. Sarta dina waktu pereup lawanna nyampuk teu bisa nepi ka sasaran. Maningan sakilat naker ngahembatkeun teungeulan kedetna. Des! Geus teu bisa disalametkeun deui. Pigeulang Badirham beunang dipeupeuh. Waduh. Kero sia. Badirham ngagero bari nyarekan. Tapi najan kitu hojah nama teu leungit. Harita keneh oge hiuk we. Gempuran pereup kencana ngabalesur. Atuh lep Jar kasih kaburu keneh hareuneuk nyumputkeun sirahna. Bari ngagibegeun badana. Sarta paparahna mah bari rek ngagempurkeun sodokanana kana hulu angen. Rokaya kapiheulan manten ku gerakan Badirham anu harita geus hasil ngarobah gerakan pereupna. Anu dihembatkeun ka handap jadi mangrupa teungeulan nu ngagebug sirah. Tuh. Keuna satakerna jelas jebrod. Satuluyna disusul tepus ku tejehan dampa sukuna kana beuteung. Oh. Akhirna Jar kasih ngagerung bari panona burial bencelik. Sarta gebut bae ngabebengkang. Pajet enak ge babatok sia teh deuleu. Badirham bari ngagentak ngajengkatkeun sukuna. Rek ngajejek sirah Jar kasih. Rokaya Mahdi teu cicingeun. Sakilat naker maneh luncat. Bari nyamber heula rancatan. Atuh jebrod we sirah tukang Badirham dihancak rancatan sahabekna. Waduh. Sakumaha jagona oge ari beunang dibongohan mah. Hanteu. Mangkane sukuna keur napak sabelah dikael. Atuh nya kapaksa we ngajurah roh. Alusna teh teu ngarumpak Jar kasih anu keur ngajahjer kapaehan keneh. Urang ajar sia, ngabongohan. Dasar cacing cau. Badirham sanggeus nangorejat tudang deui. Mani ngagantawang bakating ku nafsu kapegung. Cacing cau ge bisa ngagunakeun rancatan. Lain lumayan karasana. Mahdi ngahehe kaos nu heueuh we pinuh kawani. Tapi ari panon mah ngagiler kadaman. Ngisarahan supaya ngabantuan. Setan cakung sia. Badirham nepi kaluncat rek ngarekeb. Asa dihina pisan ku budak satepak. Ih, buta terong geuning ieu mah. Mahdi gagentak ngajaul ka tukang, paureun diluluh.
Montongnya capek sih. Atuh teh bisa nyapek mah. Mau bisa dahar tumpeng atuh buta. Mahdi malik nyarekan. Ogo we atuh karasana pikeun Bah Dirman mah lain deui amarahna. Sajabana disiniran oge jeung dicarekan. Walah. Dibebekeun sia kurang ajar. Dasar cacing cau. Bah Dirman bari rikat narajang Mahdi nu aya di hareupeunana. Tapi tacan ge nepi panarajangna. Geus aya nu ngabeletuk manten kana sirahna. Mana horeng teh daman ngabongohan mantuan Mahdi. Waduh, setan sia. Amarahna Bah Dirham tambah ngabebela atuh gilek mari ka tukang bari muncereng kadaman. Panona jiga nu rek ngagejlok we tina kongkolakna. Puguh we tumrapna kadaman kurang-kurang nambah matak sawan kuya. Kademan buta edan ieu mah. Mahdi ngingetan kadaman. Yalah. Walah, kirik sia. Bah Dirham rikat mali ka Mahdi. Bari paparahna mah rek langsung ngerekep Mahdi. Parokaya. Daman red kana salang urut nanggung tumpeng anu agoler. Atuh kope dicokot. Sarta langsung dieuradkeun kana beuheung Bah Dirham. Waktu Bah Dirham rek narajang Mahdi, salang dicentok atuh bogo we. Salianti bebelek-bekan kapangkek ku tambang, badana nyung kedang. Ya blak we nangkarak bengkang. Sabot kitu rancatan anu waktu diheumbatkeun ku Mahdi, kapaksa poos. Teu mener kana sirah. Tapi lantaran Bah Dirham geus ngajapapang, atuh rancatan teh teu bisa ditahan-tahan. Jebrod we mener kana bincurangna. Waduh. Bah Dirham ngagorowok beri kokosehan. Kasempetan hade pikeun pasamsi. Nu memang aya karepna rek nyokot jar kasih. Anu masih keneh ngajehjer. Serabat we. Babarengan jeung Parusdi. Ngarareyang jar kasih dibawa ka sisi. Kebut. Kadenge deui nu ngagedebut. Mana horeng Bah Badaud Namru. Kurinyal hudang deui. Amakanana ngahegap. Berileng kanu jadi lawana Kisaca. Sarta teu anta parah deui sabrut we nyampeuk. Beureup ngadius bangbaraan. Dipun aran sia wae. Pokna kajurung ku nafsu. Coba buktikeun deuleu. Kisaca rikat ngagirikeun badana bari narik sukuna 45 derajat kagigir. Walikat Bah Badaud tembong taya aling-alingna. Bari kaayaan badana semu-semu doyong ka hareup. Kabawa ku gempuran peureupna anu poos. Ku kituna teu mata kesebeleke. Hiu jebrod. Peureub Kisaca nyayang kana iga burung. Oh. Badaud ngagerung. Bari badana ngajengkang. Kuda-kudana pajengjar. Sateka pola nahan badana nurek ngagebru. Sabot kitu Kisaca ngasrodkeun sukuna berhiuk we. Sodokanana ngahancah hulu angen. Bah Badaud ngaheungeu. Ambekanana karasa eungap. Kisaca mireungeuh Bah Badaud kitu. Teu mere tempo deui. Kilek. Ngalegot beri cedak we ngagudakeun teunggelan kepang. Ngahancah urat beuheung. Oh. Bah Badaud ngagerung lambat naker. Sarta kontan badana ngagedebut deui. Tapi tetela kanca. Kuatna teh lain sisiwo. Sarta rikat ngagurinjal. Ku kitu teh mah Bah Badaud teh ngarasa pawureun. Sok sieun dihanca deui. Geus karuhan lawana teu terus narajang deui mah. Celegede ge Bah Badaud nangtung. Sajongjongan ngajengjen. Bari sorot panona ngakedur hurung. Ngebrehkeun. Eusi dada ngagolak pinuh amarah. Aduh kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca
urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.